Kangjeng Nabi 3 poe teu daharan datang ka Siti Fatimah putrina. Begitu dugi ka bumi ayeuna putrina hayang ningali papendak sareng cucuna Hasan jeung Husein keur laleutik keneh. Begitu Kanjeng Nabi datang ka bumi ayeuna cucuna, ayeuna incuna teh kalaparan. Siti Fatimah kalaparan, teu dahar sapoe sapeutih. Eta Kanjeng Nabi naroskeun Aisyah, Fatimah, ayeuna kaula dongkap ka dieu teh bae naroskeun aya naon di bumi maneh, di dapur maneh ayeuna Bapak hayang tuang. Cek Siti Fatimah dijawab, Bapak abdi sareng nu janten putra Hasan jeung Husein teh can tuang ti isuk dugikeun ka ayeuna sapoe sapeuting encan dahara. Kumaha cek Nabi? Fatimah Hasan jeung Husein karunya teuing, komo bapak mah diangkatkeun bajuna tingali ku anjeun. Eta patuangan Kanjeng Nabi beuteungna kulit beuteung geus aya krempet katukan. Jeung ku aya tulang tukang geus aya krempet saking ku lapar-laparna, tapi Kanjeng Nabi masih keneh bisa ibadah. Cek Kanjeng Nabi Fatimah Hasan jeung Husein antosan di dieu nya. Bapak bari milarian kulieun. Neangan kuli. Neangan ka dieu ka ditu eueuh pakulian. Hiji mangsa Kanjeng Nabi ningali ka hiji jalma keur nimba. Eta jalmi nu nimba teh jalma kafir. Disampeurkeun ku Kanjeng Nabi. Nuju nimba sumuhun teu nyahoon bahwa eta teh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumuhun kaula nuju nimba. Kira-kirana rek dikulikeun moal ieu nimba. Cek eta si encek, lamun aya mah rek dikulikeun ngan saha jalmina, ngan saha jalmana nu daekeun kuli ka kaula. Cek Nabi, aya saha kaula. Oh anjeun daek ayeuna kuli nimba sumuhun. Ngan kaula rek nanya heula sabaraha satimbaanana. Cek ayeuna si encek satimbaanna teh 3 korma. Sakali timba 3 korma, sadis teu. 3 korma nya seubeul sakali nimba. Lamun aya urang mah jiga lamun zaman ayeuna diorok-orok jiga nya sakali nimba 3 korma. Cek Kanjeng Nabi sok mangga. Ngan kaula moal kuat ieu nimba. Cak kaula candaharan, kaula menta persekot, menta panjerna supaya kuat, dibere Nabi korma. Dibere teh hiji. Dahar ku Nabi, derek-erek. Bok mangga, derek-erek, sorek, rebus, serek deui. Pas menang 3 kali timba, eta pas diturunkeun timbaan, pas diangkatkeun, pegat talina. Nabi bingung, aduh, yang bakal ngomel ieu si encek. Ieu timbaan pegat kumaha? Arek ngomongna kumaha? Pegat timbaanna. Arek bebeja datang manten si encek. Datang manten. Kunaon manehna ke cicing wae? Geuning cek. Timbaanna ge pegat eta Nabi. Aing saumur-umur can pernah ieu timbaan pegat. Nah dipake ku sia pegat. Ditampilin Kanjeng Nabi. Sallallahu. Ya Allah, eta lamun urang ayeuna aya, Nabi aya keneh, ayo nampilin aya rek kumaha enak. Nabi ngadat henteu. Cek Kanjeng Nabi kieu cek ulah ka ngadat. Ku kaula bakal dicandak eta ember bakar ku kaula digantian. Nya nu sahampi sanyokotna eta ember di sakitu jerona. Pan ayeuna di Arab Saudi mah leuwih ti 20 meter lamun cenah ngagali sumur teh. Urang 10 meter paling lega paling jero 12 meter geus aya cayan. Ayeuna di Arab Saudi teh ayeuna nepikeun ka 20 meter leuwih. Saha anu bisa ngangkat? Aya. Eta ku Nabi tingalikeun ku anjeun, tungguan ku anjeun. Timbang leungeun digitukeun tah. Kaluhur sumur, bismillahirrahmanirrahim, langsung nyedot, langsung ngangkat eta ember napol, ember napol kana leungeun, tah ieu cek, ieu ember napol, eta si encek molohok, eta teh jelema saha, cek, tah ku kaula tos gantian, kaula tos beres menang 3 timbaan,
kaula menta ayeuna 3 kali 3 berarti berapa? Salapan disokot hiji. Kaula menta ayeuna gaji kaula 8 dibere dibikeunkeun eta 8 korma balik ka imah dipasikeun ka Hasan jeung Husain. Cacak-cacak Nabi kuli ka kafir halal ulah sote harta kafir dipaling eta hukumna haram. Eta dari dalil Nabi oge kuli ka kafir ngan eta karunya kasincek ulang ieu teh saha ieu jelema pinter-pinter teuing hebat sihirna tunyatanya ka dieu ka ditu tunyatanya eta encek begitu ayeuna tunyatana nayakeun ka hiji jalma cek lain geus bingung heueuh kaula keur bingung kunaon ieu kaula dicaritakeun aya jalma kuli nimba kieu begat ku kaula ditampilin we geus tampiling teh eta jalma teh eta leungeunna teh kana ngasuburkeun hafal eta ember teh cek eta jalma buah-buah cek anu pinter sihirna teh eta Muhammad. Tah zaman baheula mah zaman jahiliyah Kanjeng Rasul teh disebut tukang sihir. Cek ayeuna eta masalah cek Muhammad. Si Muhammad pasti sedangkan ari Muhammad teh boga minantu ari teh hauka kahiji hauka dua gaplot. Sia pasti di ayeuna keur diarahan moal aman sia ayeuna keteangan ku ali. Moal deg-deg eta encek. Tah eta si encek nempo pedang dina jalma anu ditancana teh pedang dicabut. Minjem pedang heula naon cek minjem pedang heula begitu eta pedang dicabut eta encek leungeunna di ayeuna dipotong ku sorangan. Seak buntung leungeunna. Eta lamun urang kitu wajib mah. Dibuntungkeun aing sieun ku ali daripada aing modar ku ali ku aing dibuntungkeun ieu. Tah dibuntungkeun leungeunna. Bari adu belajar leungeunna dicokot dibawa leungeun dibawa nya leungeun kenca. Lumpang bari adu-aduhan getih abor-aboran. Neangan Muhammad di mana Muhammad? Di mana si Muhammad? Di mana Muhammad diterangan dituduhkeun di anu. Tah pas tepi ka bumi putrina Fatimah rame jelema alut-alutan bari ngagiringkeun jalma getih abor-aboran bari mamawa leungeun sabut babor mau rame cek Siti Fatimah juga imah saha rame amatnya cak Kanjeng Nabi coba tempo Fatimah pas di tempo teh saha Fatimah itu saha jalma geuning mamawa leungeunna ambor-amboran nu belah kanan bari mamawa nu sabaina leungeun kencana mamawa leungeun Kanjeng Nabi seuri buah-buah jalma nu tadi nampiling aing cek Kanjeng Nabi teh diomongkeun cicing kaluar Muhammad tah apa sakaluar teh aya naon anjeun ka dieu tah lain kaula minta dihampura kaula hayang dihampura ngan ayeuna kaula ayeuna arek asup kana agama anjeun lamun anjeun ayeuna numbuhkeun ngapalkeun di leungeun kaula cek Kanjeng Nabi hayo iman heula Kanjeng Nabi tumbuhkeun heula cek eta cek Nabi iman heula tumbuhkeun heula cek Nabi kieu lamun ku kaula ayeuna ditumbuhkeun ditapalkeun eta leungeun anjeun dengan izin Allah anjeun rek iman kaula rek iman sok sumpah cak urang meureun segel kalau Muhammad naon napalkeun leungeun nyambungkeun leungeun saya akan beriman segel hayo sok adieu leungeunna bismillahirrahmanirrahim diusap rapih deui eta dina sapalina mujizatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napal deui hayang sok iman eta si encek maca 2 kalimat syahadat akibat naon Kanjeng Nabi ditampiling ku si encek eta Nabi teu ngadat akhirna si encek leuleus hatena bahwa eta nyaho Nabi Muhammad akhirna si encek asup Islam. Eta lamun urang kumaha urang tampilin beberek jigana urang. Mudah-mudahan urang sadaya supaya taufik sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Taos dari geuning penting ilmu teh penting. Mudah-mudahan urang sadaya dipasihan ilmu anu manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi juhud teh kosongkeun hate tina dunya lain pula ngabogaan dunya wajudu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya
alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah